indah gitu tampun pokoknya pada gelisnya besok jadi nu gelis. Yang kenangan kamu di dia tita tadi. Eta deket warung ngalin masakeun pagar mah deket ugil-ugilan. Mana? Tuh deket warung. Mana? Eta deket warung ngalin. Si Ma. Itu masih teteh anu bawa gerai kamu nanti tadi. Oh, kamu teh melakukan kata itu. Mana? Mana nu ngamekeun pagar? Ngamekeun pagar masih bapak-bapak tuh di beh di itu bae nage anu eta mata pukul si teteh. Eta nu ngomekeun pagar itu bapak. Ngomekeun pagar mah tuh eta itu tuh ngomekeun pagar ieu papelongan ka dieu maruk teka ciri ku majikan teh. Yo, ka dieu. Anak teh emosi dia ngobrol. Kamu udah tinggali. Ya, kamu ada kamar. Ka dieu. Dia. Naon sok anger wae. Kamu tuh bisa gitu mata kamu teh melong pamajikan gitu sakitu aya di toko pamajikan teh. Ngapa ge dipelong atuh? Penting dipelong rek sare. Nya naon deui atuh wajar ge si Mang. Ai si Mang di ditu ari matana ka dieu maruk teu katingali ku pamajikan teh. Yeuh, daripada kamu melongan itu tah ieu mendingan pelongan stok barang anu kosong tinggal geus kana rosong beureum. Era. Tuh tinggal itu. Teh ajeng cenah naon? Moal bibi, moal jajan pisang Moal. Moal. Puas ya ngajak ngobrol ya. Gandeng kamu teh itu si Bida itu mah nawaran pisang aromanya kamu teh. Hah? Ya, kamu teh kuduna daripada melongan batur teh cek barang ieu teh nya lain melongan kita tadi antang we pantesan namun teh gebrak bukti. Oh, bukti. Non kudu aya bukti. Naon ge be? Naon si Mang ugil-ugilan ngayekeun pagar. Si Mang mah beh ditu cek abi kita nu ditinggal mah fokusan lain si Mang lain. Kudu aya bukti. Rek naon melong si Mang masangkeun pagar mun kamu rek niat melong. Kamu sampeurkeun ka itu lain ka kamu melong ti kejauhan eta mah kamu mangintip-ngintip si teteh eta nu keur sasapu apa? Sok. Rek melong jeung si teteh tadi. Hok, abi ayeuna rek bari sasapu kieu. Kikieuan. Hah? Naon? Tak pelong kan gawat. Gue boleh.